Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur urab sayur lodeh ngajawab tapi teu kabeh. Haji Sulam tukang bubur yang jawab salam sing subur makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musholla Nurul Ikhlas. Dari mulai ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, seksi acara sampai seksi konsumsi alias hakanun. Yang saya hormati, insya Allah Allah muliakan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para tokoh masyarakat, alimul ulama, para zu'ama, para kiai, para ajengan, guru-guru kita semua, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis taklim, bil khusus juga Qori Syekh Rajib yang belanglang buana, Qori internasional ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Iran, eta mah bu ceramahna eta na Qorina ka ditu ka dieu. Beda jeung kuring mah cikeusal deui. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua panjang umurnya, sehat badannya, barokah rezekinya, manfaat ilmunya untuk kita semua, amin. Oke, tegakantun aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min alal wilayah ila adnal wilayah min ibtidai RT ilal RW bitajawuji muspika kecamatan daulah pendidikan wa aparat keamanan minal bawahan ilal atasan. Bil khusus Bapak Kepala Desa yang begitu sangat besar jasanya, Bapak RT, Bapak RW nu cara pegawai tapi gajihna teu gede-gede. Aya kepala desana aya, oh anyar pemilihan cenanya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah juga tak ketinggalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pamudi, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati, sidoa jeung sidoi lamun keboga parawan tong ditikahkeun ka aki-aki anu saperti terjadi dina televisi melebahan tahun 81 kisahna datu maringgikeun rebut kabogo Samsul Bahrian di situ rumaya. Tapi yang lebih pasti tikahkan saja kepada para santri, terutama yang sedang tampil di muka. Karena henteu kakula ibu bapak, oh pantesan atuh arolohok. Ngaran kula Muhammad Zainal Muhtadin, di Bogor dipanggil Jejen, panggilan sapopoe mah Jejen bae. Di Jakarta biasa kula dipanggil Uje, Ustaz Jejen. Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasumuda MM biasa dipanggil Anjasmara. Nah rika dia jadi torolong, aing ieu kumaha urusana. Dumenteng pinihin sepuh ing dalem menika kang sami-sami kula hormati, muga-muga dipaparini rahmat lan kasalamatan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngertos apa boten? Wong Sunda ana, wong Jawa ana. Urang Sunda aya, urang Jawa aya. Ieu ngomong Sunda ngarti apa henteu? Cenah cek beja urang dieu mah Jawa sawareh, jareh, Jawa sawareh. Padahal bedana Sunda jeung Jawa ngan saeutik. Lamun Sunda identik kana A, mun Jawa identik kana O. Betul. Mun di Sunda nana di Jawa nono. Mun di Sunda jaka di Jawa joko. Mun di Sunda tata di Jawa toto. Mun di Sunda parna di Jawa eta. Lamun di Sunda kotok di Jawa. Nah jadi katak mah bangkong beureun. Hadirin rahimakumullah, lamun di Sunda mangga calik, mun di Jawa nah monggo colok.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan takdir itu bisa dipukir, qadar itu bisa disinglar manusia taya tangan pangawasa wungkul Allah anu wisesa. Junduk kana waktu nurahayu ninggang kana mangsa nulugina malati linggarnati campaka mangkakna dadak di papak sinar sang surya. Kalayan menit nu paciwit-ciwit zaman nu pantai antai poe nu patele-tele disusul ku mingguan nu patunggu-tunggu di papak bulan nu pinuku pangharapan sumping taun anu pauntun-untun anu tad dirikat indit nu tihla cepat mangkat nu can datang masih suwung nu hadir manu ayeuna. Alhamdulillah urang sadayana dina danget peting ayeuna bisa ngeleut-heleut ngabandalet nyatang-nyatang pinang hempak marbayak sakriung mungpulung bongkok ngaronyok dalam rangka memperingati dilahirkannya junjunan alam yang mulia. Jujuluk adil panglamar telenggahing inglang kencananang kumaku tapi nukas hirip tinaretes ing sosoca astakang gawirata nu perba ingkang pinukun kanjeng susuhunan jati purba penata gama aulia katu bizaman khalifatur Rasulullah. Yang mudah-mudahan wasilah peringatan Maulid Nabi ini pengorbanan ibu bapak semuanya dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Sabab yakin ieu acara perlu pengorbanan luar biasa, nyeun tenda nage ieu teu cukup 3 poe, betul. Can ieu tempat acara di pager besing aya nu gelo asup meureunana. Luar biasa ibu bapak sadayana, panggung begitu sangat megah sekali, ornamen-ornamennya sangat indah, kembang segala aya, teng kembang saha dibawaan ka dieu. Ia luar biasa pengorbanan kerja para panitia penyelenggara, hidup panitia hidup sing dibalas ku Allah. Pengorbanan ibu bapak semuanya diganti ku Allah. Tukang pasir nyeun sumur make gatrik ngagalina nu hadir sing panjang umur gede milik rejekina, amin. Atuh lengkah urang sadayana nepi ka peuting ayeuna jam 10:30 lewat hadir diuk di dieu geus sabaraha kali ieu malikeun suku Dayakin cangkel betul ce. Yakin ieu dicatetkeun ku Allah jadi amal ibadah, amin. Lengkahna jadi ibadah, lempangna jadi ibadah, diukna jadi ibadah, nundutan jadi cek saha nunutan ibadah atuh ngeunah pisan nu molor ari kitu mah ibadah pisan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya teu nyangkolong teuing kana waktu ieu ngajina urang judulan tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musholla Nurul Ikhlas Kampung Pasir Huni Lor RT 08 RW 03 Desa Harundang dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi akidah serta menjaga akidah serta ukhuwah Islamnya. Meuni eungap aing macana ieu. Luar biasa ieu meunang nyieun panitia ngahaja ku kula di judulan supaya kula sebagai mubalik lurus leres nerangkeuna, ibu bapak sebagai mustami pugu pageuh ngadengekeuna. Sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung mustami dijamin langlang kelang balikna langlang linglung asup kana ulekan barhobeh usum bubar poho kabeh. Ari make judul masugan we melit merilit kana peucit ngancik dina ati sanu bari nyubarambah dina bayah mantak ngeunah kana manah ngalakatay kana lamai ngelekete kana kelek nyocok kana jajantung kapatik hasil kala buah kataru pucuk eusi jeung beuti. Urang boga ilmu papagon amalkeuneun beh cikruh jeung kareuheutna karasa di dunya malah mandar para jagat dugi ka akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi naon cenah judulna teh? Ai sugan marolohok ngadengekeun. Berarti ciri urang dieu teh loba teuing hulang-hulang. Nah dia jadi kana hutang. Tadi cek panitia ieu ngabuktikeun urang dieu cinta ka Kanjeng Nabi, betul. Ibu cinta ka Nabi cinta. Mana sok buktikeun cek panitia teh. Buktikeun cintana. Sebab cinta itu butuh bukti, teu cukup ku ieu ce. Cinta itu tidak cukup dengan kata-kata dan retorika. Betul. Da ibu juga punya suami eta salaki ece ngomong ka ibu cek salaki teh mama ada apa papa. Jujur mah dari lubuk hati papa yang paling dalam bahwa cinta papa itu hanyalah untuk mama seorang. Tidak ada lagi yang lain di hati papa selain mama. I love you and you love I and you love. Aku cinta kamu dan kamu cinta aku. Akhirnya aku dan kamu aku.
Pokoknya cinta papa mah tulus hanya untuk mama seorang. Cek ibu teh pak, naon? Listrik 2 bulan can dibayar. Geus nganjuk bae. Beas, bea kumaha urang isukan barang hakan, geus isukan mah puasa. Apakah cukup cinta dengan kata-kata, Bu? Cukup henteu? Pak jeun teuing murudul kata cinta ari dirompok tuh gablek beas mah eta beuteung urang bakal sebeungahakan cinta. Henteu, betul. Butuh bukti. Maka ketika kita mengaku cinta kepada baginda Nabi harus ada bukti. Mana buktinya? Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti ia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka nanti kelak akan bersamaku di surgana Allah. Harayang uyang ka surga hayang. Ibu pengen masuk surga? Harayang teu maotna. Atuh rek ka surga kumaha ari teu paeh mah. Tapi kata Nabi ketika kita ingin bersamaku di surga kudu cinta ka kanjeungna. Tapi mana buktina cinta ka Nabi? Ahya sunnati, hidupkanlah sunnahku, ikutilah akhlakku. Ketika kita mengaku cinta kepada baginda Nabi tapi tidak mengakui sunnah Nabi, tidak mau mengikuti akhlak Nabi, maka cintana sebatas cigombong. Nyaho cigombong henteu? Cigombong, cinta gombal bohong. Sebab cinta rupa-rupa. Aya Ciawi cinta manusiawi, ada Cipanas cinta paling ganas, Cianjur ada lagi Ciranjang cinta jarang digoyang, di Bandung Cihamplas cinta hampir membuat perut mulas, Tangerang Cikupa cinta kurang pas, Bogor mah Cibinong cinta bibir monyong. Tah mun budak ngora di dieu pamuda-pamudi ngaranna eta mah Ciburayut cinta budak rayuannya maut. Mun ibu-ibuna dah dia kasalaki. Ibu-ibu urang dieu mah ngaranna teh Cisalopa, nyaho Cisalopa henteu? Cisalopa cinta dan sayang loba pamenta. Salaki datang bawa duit dipeluk dirangkul kagak barang bawa mah bimoli bibir monyong 5 senti. Ibu bapak, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, ikuti akhlak Nabi, maka kita butuh peringatan Maulid Nabi untuk mengingat-ingat akhlak baginda Nabi. Karena zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, tetapi akhlak dan moral manusia semakin bejat. Rasulullah telah mengisyaratkan 14 abad ke belakang dalam sebuah hadisnya. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaka hajrat dabilla salaktumu. Qulna al yahudu wan nasara qala an-nabi paman. To fear from religious that is not for Allah the suck up and necessity, but to fear from religious that is for human the suck up and necessity. Because all took human all into one, all fuse to Allah not to aid the Allah nyoblinas, all took human all in the one, all not consume from Allah. Aing ngarti henteu. Aku ra inget ngarti. Teh ngomong naon mah eta teh. Ngancek Kanjeng Nabi la tattabi'unna sunana man qablakum, engke dia bakal nuturkeun kalakuan-kalakuan, mengikuti akhlak-akhlak kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiraan bizirain, sahasta demi sahasta, hatta lau salaka hajrat tabbi, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang bayawak sekalipun la salaktumu, kalian akan mengikutinya. Qulna al yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah itu Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Qala Nabi paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bukti sekarang banyak orang yang ngaku Islam, cinta Islam, tapi tidak bangga dengan identitas Islam. Ayo ibu bapak, akhlak ayeuna mungkin merosot bu, teknologi canggih, akhlak bejat. Baheula mah ibu bapak kiai, ajengan, ustad dina sakuna teh tasbih, di kantongnya tasbih, ayeuna mah HP. Betul. Beres salat capa cipi leungeun ka ditu ka dieu teh baheula mah neangan tasbih. Ayeuna mah lain milari tasbih, milari HP. Beres ngaji, kula baheula lamun ngaji ibu bapak turun di panggung, pamuda pamudi ibu-ibu bapak-bapak nini aki-aki ngudag-ngudag teh minta doa.
Kiai minta doana budak abdi teh keur masantren sing soleh menang ilmu manfaat. Kini nini datang kiai doakeun abdi teh geus randa ieu teh. Geus lila pasti menjomblo, betah doakeun nya baheula mah kitu. Aya deui ibu-ibu ka kiai doakeun ieu beuteung abdi teh keur reunuh ieu teh sing buru-buru hamil, sing buru-buru kaluar sing selamat. Minta doa ka kiai. Aya nama lain Bu Pak, beres ngaji. Abring-abringan pemuda pamudi ngudak-ngudak kiai teh kiai aya naon hayang selfie hayang dipoto makana ibu bapak kula mah paling hoream paling males paling embung dipoto jeung cewek jeung bikang jeung awewe nu goreng nya ari nu geulis mah mikir dua kali. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapakku sekalian, ayeuna loba jalma ngaku cinta ka Nabi, tapi pada kenyataan kadang orang tidak paham, lupa siapa itu Nabi. Bu, ibu, kula rek nanya, ari pamajikan Nabi aya sabaraha? Pamajikan Nabi saha bae? Anakna aya sabaraha? Tuh ngahuleung ditanya teh. Aya 10 cenah aya 5. Rupa-rupa nu ngajawab teh siga balon warna-warni atuh. Aya sabaraha? Tuh rupa-rupa geus lah teu teh nyaho mah tong dijawab lah. Ye, Bu kula rek nanya ari pamajikan si Aldebaran saha? Oh si Andin. Heueuh, lamun si Nino boga pamajikan ngaranna saha? Si Elsa. Nyaho nu kitu masih ditanyakeun ge. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, maka inilah yang pertama Rasulullah diutus ke alam dunia ini adalah untuk membangun akhlak, menyempurnakan akhlak. Geuning dina laguna, bangunlah jiwanya, bangunlah miluan atuh tong ngadeuleukeun doang ari ngomong henteu da kula ge era dideuleukeun doang mah. Sok bantuan sing kompak, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa dulu baru badan, akhlak kelak baru awak, SDM dulu baru SDA, sumber daya manusia dulu baru sumber daya alam. Harus seimbang SDM dengan SDA. Jangan tidak seimbang sumber daya alam, jalan, bangunan, fasilitas dihadean, tapi jelemana teu dibangun bahaya Bu. Akhirnya Pak bisa kelaparan orang di negara segala ayat. Contohnya mana? Indonesia. Indonesia negara kaya betul. Negara beunghar Indonesia naon eueuh di urang. Timimiti tek-tek bengekolan taga orang-orang gumaliap cika-cika gumalicep nu tumrap di alam langit jeung bumi aya di negara urang Bu Pak. Sampai orang Arab muji ke Indonesia. Apa kata orang Arab? Masya Allah, ana takjub. Al Indonesia kit'atun minal jannah. Indonesia itu diumpamakan seperti sepotong surga. Kenapa? Dibandingkan dengan negara mereka Bu, tandus, padang pasir, bebatuan panas di situ mah. Lamun geus panas 40 derajat Celcius ka luhur. Hujan satahun 2 kali teh geus untung. Di urang mah hujan kadang unggal poe, betul. Indonesia mah iklimna tropis di bawah garis khatulistiwa, tatanggalan segala jararadi ece. Bahkan cekus-kus orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkatna ditancapkan di urang jadi dangder, bener. Tancapkan di Arab jadi moa. Moa Bu Pak, negara kita kaya, tapi aneh negara kita kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, nama si keneh loba jalma anu darder parasea parebut raskin, loba jalma anu darder parasea parebut bansos, jalan gede di hadean, jalan leutik di gedean, nu gede menang bantuan, nu leutik teu kabagean. Eta nu koprok nu teu kabagian ta eta. Ibu bapak, kenapa SDM sumber daya manusia akhlaknya Pak? Ketika SDA fasilitas dibaguskan, tetapi SDM sumber daya manusia akhlaknya teu dibangun, maka berantakan. Contoh kecil, jalan leutik dilebarin, marga jalan digarisan, rambuna ditambahan, tapi kecelakaan cerita harian. Kenapa? Sebab yang dibangun baru jalan, bukan orang yang menggunakan jalan.
polisi pabalatak pengacara loba hakim di ditu di dia jaksa ngalaya KPK dijieun hukum cenah tegak tapi bangsat maling mungkin loba unggal poe bahkan nu jadi bangsat nage jaksa hakim na sorangan lain bener salah eta teh laku patut kitu di bener-bener urang dieu mah aing mah kenapa? Sebab yang dibangun baru instansi dan institusi, bukan orangnya yang dibangun. Bahkan Bapak saya tinggal di daerah Danau Lido Cigombong Bogor. Kajeun teu nanyakeun ge. Tah eta panitia kungsi karompok kula ka ditu. Daerah Kang Ocok apa sah matah jeung reng-rengan ka ditu. Eta Bapak daerah kula lamun ibu bapak ti dia berangkat ka ditu ya perjalanan 200 kiloan lah. Itu ada Cigombong, kemudian pas jembatan ada danau. 20 meter dari jalan raya ada rumah 3 lantai. Imah na 3 lantai, mobil na 5, Land Cruiser B453 SI, Volvo, BMW, mobil bak, Innova. Ada kolam renangan, aya lapangan badmintonan. Tah eta teh imah na camat eta teh. Imah camat eta mah. Imah kula mah gigireun danau pisan sisi situ eta di kula Bapak ngaranna ge di danau di situ banyak yang miara ikan loba nu miara ikan di kolam teh nila mujair segala macam ada Bapak eta di kula pos ronda digedehan nu ronda unggal poe ditambahan jadwal ronda ditempelkeun tiap jam 1 malam jam 2 malam kentongan dipukul tapi mujair di kolam dijaring beak ku ronda habis ku ronda kenapa? Sebab yang dibangun baru tata tertib dan undang-undang bukan orangnya yang dibangun. Maka Rasulullah diutus ke alam dunia ini adalah untuk membangun jiwa manusia, untuk membangun akhlak manusia. Maka memperingati Maulid Nabi kita tauladani akhlak Rasulullah. Tapi mana akhlak Kanjeng Nabi yang harus kita tauladani? Banyak. Ngan lamun diglobalkeun kukula aya 5 hiji aya akhlak diri pribadi Kanjeng Nabi 2 aya akhlak dina agama 3 aya akhlak dalam keluarga 4 ada akhlak dengan sesama umat manusia 5 akhlak dengan Allah Sang Maha Pencipta jadi ada 5 ieu ngajina urang bagi kana 5 babak lamun ayeuna cukup waktuna. Marilah kita beranjak ke babak yang pertama, tapi sebelumnya pemirsa jangan dulu beranjak kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tenggorokan kering, badan lemah, letih, lesu itu tandanya Anda kurang cairan. Silahkan minum susu terlebih dahulu. Nah, aing mah. Rasaan cai tekangnya. Ieu cai satilu-tilu ibu bapak. Padahal kula mah ngaji tara diukur ku jambu Pak diukurna ku cai beak cai eureun ngaji aing irah eureunna ngaji 3 botol kieu nyiksa atuh panitia teh ya yang pertama akhlak Rasulullah akhlak secara pribadi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa hidupnya diaplikasikan diorientasikan untuk Allah harta pangkat jabatan gunakan untuk selalu mengingat Allah harta pangkat jabatan rumah mobil dan lain sebagainya sing jadi bawaeun ke akhirat maka Kanjeng Nabi mengajarkan i'mal lidunyaka beramalah engkau untuk urusan duniamu silakan ibu bapak ke kebon ke sawah ke pasar ke pabrik dagang usaha silakan karena kau hidup di alam dunia tantong kajongjonan teuing cek Kanjeng Nabi wa amal li akhiratika engkau pun harus beramal untuk urusan akhiratmu karena kata mutu godan seolah-olah engkau akan mati esok hari sing inget urang teh bakal maut makana naon nu aya jadikeun bawaeun jang ka akhirat da ari tinggalkeuneun mah urang teh geus loba dirompok teh betul Bu kula lamun balik ngaji di mana-mana sok ngahuleng Bu suka ngelamun balik karompok ngararasakeun cut tadi cangkel tuur tak-tak nyeri diuk na kursi luak liuk aing teh neangan kopi eueuh aya ge ieu geus nu aya diinum deui eta Bu kula masuk ke dalam kamar ngahuleng kula di kamar teh ngahuleng ngadeuleu lomari ya Allah ya Rabbana
Ya lemari kukula dibeli sama mahal padahal mah tinggal keuneun ieu teh ya Allah. Dibuka lemari buka baju pada mahal. Ya Allah ya Rabbana, ieu baju pada mahal dibeli kukula ke mall ke Victory Maria bersana sampai ke Ramayana pada amat tinggal keuneun ini teh ya Allah. Nempo ranjang tempat tidur. Ya Allah ya ranjang tempat tidur tina furniture dibeli kukula sama mahal padahal mah tinggal keuneun ya Allah. Ngadeuleu kasur empuk tina spring bed. Ya Allah ya kasur empuk tina spring bed tina pik-pik olimpik yang membuat tidur Anda nyaman dan nyenyak karena pik-pik olimpik mengandung daya pegas yang sempurna. Dibeli kukula sama mahal padahal mah tinggal keuneun ya Allah. Ngadeuleu nukur ngarengkolna luhur kasur. Ya Allah ya Rabbana, ieu si pelem tinggal keuneun ya Allah. Giridik ibu bapak kana kursi aya pokaris we. Majarkeun aing gering meureun kurang cairan dibere nu kieu Gusti nasib. Eta pas ngadeuleu kursi Gusti ye kursi dibeli kukula sama mahal padahal mah tinggal keuneun ya Allah. Giri di kadapur ngadeuleu dispenser rice cooker kompor gas mesin cuci ya Allah ieu kabeh dibeli kukula sama mahal padahal mah tinggal keuneun. Kula teh ka garasi ngadeuleu mobil motor ya Allah ieu mobil motor di garasi dibeli kukula sama mahal padahal mah tinggal keuneun ya Allah. Eta kula teh bu kaluar imah kaluar rompok kula teh nongkrong di hareupeun rompok. Da kabeneran rompok kula mah aya terasan. Diu kula teh dina teras. Nanya ieu si Jejen teh nanya. Jejen we panggilanna. Terolong mah beussing teu ngeunaheun ka mana tong teu ngeunaheun tuh. Geus we Jejen. Eta kula teh bupa diuk di hareupeun imahna teras. Nanya ieu si Jejen teh nanya. Ka saha nanyana? Nya ka si Jejen we da eueuh deui tanyaeun geus peuting. Cekula teh Jen, oh ya naon? Sok pikirku dia, naon? Naon nu aya di imah dia ti mimiti lomari baju dispenser rice cooker kompor gas mesin cuci kulkas mobil motor jeung sajabana eta kabeh tinggal keuneun. Lamun isukan dia dititah pindah ku Allah ka ditu ka alam kubur geus boga bawaeun naon dia jang ka ditu. Ngadeg-deg pu mah geter eta hate kula. Sok lamun ieu urang pasir huni ku Allah isukan dititah pindah ka alam kubur urang geus boga bawa naon jang ka ditu. Hayo sedengkeun jalma neangan tinggal keuneun teh nepi ka paporosok nepi ka ambisius nepi ka darder nepi ka parasea bu. Tetangga jeung tetangga bermusuhan gara-gara salah matok batas. Ketika ingin kaya nepi ka beudan mitoha ngamusuhan mertua ngamusuhan tetangga. Ketika ingin mendapatkan jabatan sampai sikut kiri sikut kanan injak bawah rangkul atas sementara. Ketika jabatan geus kumpul harta geus beunang titel geus diraih geuk tepi kana pati ninggang kana mangsa salujeng panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipungut gugus dimulang korobul ijati maot ngaranna. Ari maot ngadodoho borosok di poho bantuan bantuan sok calangap aja calangap didoakeun nu miluan sing panjang umur amin nu teu miluan sing jadi huntu sia sok bantuan atuh. Ari maot ngadodoh borosok di poho datangna teu mere nyaho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal geus sumping taya bahasa anaking jangkrik nu ngajangjai hikmatak ngaihit kana ati gaang anu honcewang mantak reang sumoreang manuk uncuing manusa sing ngareling cincang keling manuk cingkleng cindeteng plos ka kolong bapa satar bulaneng
Eta teh pan bahasa kira tak dikira-kira tapi nyata cing angguran mananu marusa cara ricing cing cicing cang cang cangkal cakal enggewe eling ka Gusti Allah sabab tu manuk cingkleng cin deteng malaikat Israil teh geus cin deteng rek nyabut nyawa urang ninggang tepi kana pati pas kana mangsa maot ngaranna plos ka kolong urang teh diasupkeun ka kolong kubur Bapa Satar bulan eta malaikat munkar nakir ngabuleunang rek nanya amal-amalan urang keur di dunia godong si grong teu kadongdong istri den plon teu kapahangkon anak incu jara rohongjon ngajual sawah jeung kebon ibu bapak kita mah sendiri sorangan di jero kubur anak incu urang anak turunan kita para sea darder berantem gara-gara parebut warisan imah lega menang nyieun mang tahun-tahun ninggang beres paeh dibawa apa henteu rompokna mobil mewah menang ngiri ditleuwih ti 3 tahun ninggang lunas teh paeh eta mobilna dibawa apa henteu duit loba di karungan menang ladang usaha ninggang paehna dibawa apa henteu eueuh deui nalika urang paeh asup ka jero kubur mah nu dibawa lain imah lega duit loba mobil mewah tapi nu dibawa mah eueuh deui iwal ti amal sorangan amal sorangan pan urang sorangan nu paehna ge lain soleh mun urang sorangan nu paehnya mawa amal urang sorangan we lamun soleh nu paeh kakarak mawa amal soleh hehe ibu bapak lamun urang sorangan paeh mawa amal soleh kira-kira lamun engke soleh paeh mawa naon atuh karunya soleh ge hayangan babawaan betul eta soleh ngelamun di dalam kubur sambil gigit jari Gusti aing mah paeh ge teu mawa nanaon boga amal seueur dige dibawa taku kiai cenah atuh karunya soleh ge hayangan babawaan ibu sehari 2 hari pak tubuh kita bakalan bengkak di dalam kubur 1 minggu bakalan pecah bakalan bucat ketika sudah pecah bucat kira-kira siapa yang pesta di dalam kubur saha cat jadi ieu teh hakaneun cacing doang gitu ya komo tuh nu mararontok garanandut mah iya lalu kenapa ibu bapak ari makanan cacing makanan belatung sampai diendah-endah dialus-alus belaan tengah hajat tabi kang ma awewe tah rambutna nepi ka di hideung belas ombakeun baju lir mayang norek ligar tarangna jaman terengankeun kawas bentang halisna dijeler pehkeun di barat katumbiri belaan make sifat-sifat make patlot-patlot bujur katel jadi irungna dimanjong kowong-kowongankeun bibirna dinyepas seureuk ka beureum-beureumantkeun gadona digemel endok sapotongkeun sabab sapotong deui ku ucing tak-takna ditarajekmaskeun cangkengna di barat papantingkeun biritna didempok beulakeun bitisna dijaktis sajantungkeun lamun pek titilik digigit lengik disewang di tukang langjang diteuteub dihareup sieup jalanna bu leumpangna geboy kiri geboy kanan geboy kiri geboy kanan keplok cenol peh pokona mah leumpangna teh mun kata anak muda sekarang mah cewek model begitu namanya cewek SPBU tahu SPBU sintal padat bahenol ketika paeh jadi parab cacing makanan cacing lalu kenapa rohani yang akan berjibaku mempertanggungjawabkan amal kita di dunia dibiarkan begitu saja rohani ge paraban pak jasmani paraban rohani ge kudu diparaban kudu seimbang jasmani rohani jasmani mah parabna kunaon ku ngejo lamun rohani kunaon ku kudu saimbang ngaji jeung ngejo ulah terus-terusan ngaji tapi teu ngejo hayoh bae ngaji tapi teu nginum-nginum atuh kudu nginum heula ngaji oge ngarah tereh beak ieu cai ieu kah mejana luar biasa pak tina kaca awet ieu lebar mejana gede taplak hade ya Allah ya Rabbana ieu tisu aya ari hakaneun eueuh ieu teh dibungkus beureut engke aing mah ibu bapak harus
seimbang ngaji teu ngejo-ngejo lapar betul. Ngejo terus teu ngaji-ngaji sasar betul. Teu ngaji teu ngejo modar sia. Makana kudu seimbang antara lahiriah jeung jasmaniah. Eusian ieu akhlak Kanjeng Nabi yang pertama adalah selalu mengisi lahiriah dan batiniah. Ngaji tong loba alasan Pak. Adi dibawa ngaji makan kadang loba alasan para bahate teh ngaji. Boro-boro anu gering mah satara ngajinya. Nu cager ge ngadadak gering dibawa ngaji mah betul. Nu ampuh ge ngadadak lumpuh betul. Sok ibu bapak, komo tak ibu-ibu mah loba alasan dibawa ngaji teh budak jadi alasan. Kunaon ece tara hadir ngaji pan Pak Ustad ece mah boga anak ece mah leutik keneh hatang ibu mah leutik keneh emangna kunaon dibawa ngaji teh sieun ngaganggu. Ari geus iraha rek ngaji nang kewe Pak Ustad lamun budak ece nu yeung geus gede ece rek hadir ngaji budakna nu eta gede adian deui. Ira rek hadir ngaji na atuh dia. Ya Allah ta eta ibu-ibu sarua jeung bapak-bapak. Sabab ieu pamawana tah. Bapak-bapak mah loba alasan, bener Bu. Ya Allah ya Rabbana dikula pengajian malam Kemis Pak rutinan. Salembur kula bapak-bapana ku teu kurang teu leuwih 350 urang. Tapi giliran pengajian malam Kemis paling nu hadir ngan 15 urang. Eta ge metik doang nu tanpa gigi. Aki-aki ya Allah 15 orang nu limaan bulak balik bae kacai nu tiluan sarare es bae nu tiluan ngobrol deui tungtungna aing mamatahan karpet eta nasib ngaji bapak-bapak ya Allah mudah-mudahan beres muludan mah eusian batina pangajianna sing leuwih kompak amin. 2 aya akhlak baginda Rasulullah dalam agama. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam agama Bu Pak? Rasulullah akhlak dalam agama begitu sangat memikirkan urusan agama di atas kepentingan pribadi. Sehingga ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Ansor Bu berbondong-bondong Pak nawarkan jasa kepada baginda Nabi. Cek sahabat Ansor, ya Rasulullah silahkan singgah di rumahku ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Hei sahabat, dia tong mikirkeun imah, pikirkeun mamas. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah aku punya rumah 3 akan aku hadiahkan 1 untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Hei sahabat, dia tong mikirkeun imah, pikirkeun mamas. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah aku punya tanah luas akan aku bangunkan 1 istana untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Hei dia tong mikirkeun imah, pikirkeun mamas. Jadilah Masjid Quba di Madinah Pak. Ya Allah, lamun akhlak Kanjeng Nabi dina agama diturutan kurang pasir huni rarasaan urang ye rek ngayakeun syiar Islam naon bae rek muludan rek rajaban moal hese neangan dana panitia teh moal hese neangan biaya betul. Ieu mah panitia meningkat ka riweuh neangan dana. Kat kaaprak-aprakan ka sawah na boga imahna di sawah bae. Kat kalieur eta panitia moang ke malamun akhlak dina agamana terbangun Bu Pak moal kaelekeun ku kafir. Kafir mah ngabangun tempat ibadah 60 kali 50 meter beres 5 bulan ku sorangan. Tapi kadang umat Islam ngabangun musola 3 kali 4 meter 2 tahun pondasi tangis-angis. Allahu Akbar, lihat baginda Nabi pun akhlak dalam agama terbangun sampai jadi Masjid Quba di Madinah. Selesai Masjid Quba di Madinah dibangun, eta sahabat Ansor yang gembira bahagia. Cek sahabat Ansor, alhamdulillah masjid geus beres dibangun. Pasti Rasulullah mikiran rompok. Datang deui sahabat Ansor, ya Rasulullah masjid selesai dibangun ya Rasulullah, silahkan sekarang kau tinggal bangun rumah ya Rasulullah. Kami nurek mang bangun kena ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Hedengekeun ku dia sahabat, kami rek ngabangun imah ukuran 3 kali 4 meter di pojok masjid.
Tidak ada yang namanya laser di kipas angin, kulkas, tidak ada Bupa. Kadang sarena ge lain dina spring bed kasur empuk busa siga urang lain. Sarena ge Kanjeng Nabi Madinah luhur palapah korma. Lamun hudang sare kadeuleu urut palapah korma nempel dina pipina. Bahkan kadang tilu poe tilu peuting teu dahar-dahar kuat ka diganjel ku batu. Sampai ada sahabat yang merekam kehidupan Rasulullah. Sampai nangis hati sahabat nangis ketika melihat Rasulullah perutnya diganjal dengan 7 batu karena saking laparna. Ya Allah, cing kira-kira iya urang Pasir Huni ayatnya nu saking bualangsak, saking lapar, beteungna nepi ka diganjel pakai batu aya eueuh. Aya eueuh, urang mah isuk-isuk diganjel ku bubur ayam samangkok betul. Jam 8 pisang goreng 3 lohor dahar beak 2 piring, asar tukang baso ngalewat hantem deui samangkok. Bahkan urang Pasir Huni mah najan geus ngahuapkeun leupet lontong buras segede bantal ari can ngahuapkeun sangu mah anger bae cenah can nyatu. Betul. Lihat Bapak Kanjeng Nabi sampai jadi Masjid Quba di Madinah. Karena baginda Rasulullah begitu membangun akhlak dalam agama dijamin ku Allah, Pak. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Rek Allah atuh kabehan teh. Aing mun saware-saware Allah teh. Lah dituduhang nini makalakah kieu aing mah. Jawab euy sing kompak atupan eta teh meureun kalamullah. Hebat tadi siga Syekh Rajib Bu, luar biasa ngaji Qur'ana. Bahkan ibu kamari sim kuring ngaji kuring jeung Syekh Salman jeung Syekh Fikri eta ditingalikeun jeung Syekh eta tadi teh saha? Tah dulu kiai cenah ieu jeung. Ieu keur ngaji kamari kula di Iran, di Afghanistan eta aya keluar biasa ngaji di batur mah Bu. Hidmat khusyuk di batur mah ngadengekeun ngaji teh khusyuk hidmat luar biasa. Khair Allahu Akbar takbir Allah bari khusyuk. Ari di urang mah 5 juta. Eta kumaha? Eta heuy ruhai. Ya Allah ya Rabbana atuh urang mah teu bisa siga di ditu atuh Allah make hate. Ya Allah ya Rabbana sok balikan deui ah. Ngarah urang babarengan jeung Kanjeng Nabi di surgana Allah harayang-hayang. Sok balikan deui ieu tes ayeuna mah 1 2 3. Encan ge mulai geus Allah aing mah. Balikan deui. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jalma-jalma anu iman hijrah jihad di jalan Allah ku jiwa raga ku hartana jang negakeun siar agama Allah maka bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah jeung bakal dipaparinan kaluasan kalegaan hate. Teu kudu di Allahan eta mah ijem da bahasa Sunda sete eta mah. Ai tadi dititah ngejedog wae ayeuna teu dititah ngajarawab. Geus ku aing moal dilagukeun besing di Allahan. Balik deui. Bu karena Kanjeng Nabi ngabangun siar agama Allah diangkat derajatna ku Allah, maka dengekeun ya urang Pasir Huni anu korban jiwa, raga, harta, tanaga, kesangna, kuahna, kuehna jang nyukseskeun ieu peringatan Maulid Nabi. Tong leutik hate, jangan berkecil hati, diangkat derajat urang dia ku Allah. A'zamu darajatan indallah moal balangsak dia berkorban jiwa raga jang muludan moal eueuh kacaritakeun jalma bebeakan muludan sangsara moal betul. A'zamu darajatan indallah diangkat derajatna ku Allah wa ulaika humul faizun diberikan keluasan hati lega hati siga Kanjeng Nabi Pak. Walaupun rumahnya 3 kali 4 meter tapi Rasulullah bersabda baiti jannati imahku adalah surgaku rumahku adalah surgaku.
imahna leutik tapi jadi surga daripada imah gede tapi jadi neraka. Sok kula rek nanya mending mana ieu? Mending imah lega hate sempit atau imah sempit hate lega? Hah tadi tanya ijem eta mah. Lamun dina pilkades mah golput nu kitu ngaranna. Pertanyaanna 2 nyoblos nomor 3 maneh mah. Golput eta ngaranna. Pilihanna ge. Imah lega hate sempit atau imah sempit hate lega? Mana? Hayang mah imah lega hate le. Ngan lamun teu kitu nu penting hate urang lega. Nikmat Pak Bu, nikmat Bu nu hate lega mah nikmat. Sok sare deket kompor tibra bae guhar karek. Hees dina luhureun karpet tiker biasa kerek bae pules. Eta tah lega hatena. Dibawa ka pangajian molor bae. Lega hatena. Mun bapak-bapak mah dibawa Jumatan inget-inget komat. Luas hatena. Tah ibu bapak mudah-mudahan urang sing dilegakeun hatena ku Allah amin. Bangun agama karena kunci kemuliaan manusia terletak dari agama Bu. Lain tina harta. Harta belum tentu mulia. Harta belum tentu membawa senang betul. Sok jang naon loba duit nepi ka harta bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah loba kelibuk teka lebok pamajikan di noktur montok loba beas awak waras tambah eusi kolor heuras eusi sarung hurung eusi sinjang hudang. Rumah bertingkat duit berlipat-lipat empang paranjang sing jerpat di pinuhan kolok sepat mobil herang mengkilat uang tiap bang sawah tiap wilayah tanah tiap daerah duit jadi karungan bakat kuloba ngan suku setruk teu bisa lempang. Bisa datang ka dieu moal. Bisa hadir ka dieu moal. Tapi walaupun hidup miskin kokoro nyosok malarat rosak likuh ragab taya iluk-iluk kalitur herang-herang kali bincurang kesang lemes kesang badak kesang kakolor-kolor na imah bilik kate peuli handap talapu ombak-ombakan dahari isung teu sore miskin sengsara tapi sehat bisa hadir ka dieu bisa datang ka dieu heuda kadeuleu beungeut nama teu bergeun duit ieu teh ai sehat mah bisa ka dieu betul belum tentu Bu yang punya harta banyak mulia dan bahagia. Nu mulia mah yang punya jabatan tinggi. Dengekeun kurang pasir huni. Ya belum tentu yang punya jabatan tinggi senang dan bahagia betul. Belum tentu jadi presiden senang. Belum tentu jadi menteri bupati hidupnya mulia dan bahagia. Belum tentu nu jadi gubernur hidupnya senang. Komo deui nu jadi RT. Aya RT na aya. RT teh singkatan eta teh RT riweuh teu puguh. Eta RT datang BLT RT sok rese datang raskin RT pusing betul. Aya tatangga kemalingan kecolongan rame satu kampung pandaratang minta diuruskeun pangheulana teh lain ka bupati wali kota tapi ka saha? Ka RT padahal RT teu milu nyolong. RT mah teu milu. Tah kitu bantuan. Aya deui parabola parawan bobol ti heula. Nepi ka wirang satu kampung pan menta diuruskeun pangheulana teh ka saha. Padahal RT teu milu nyoblos. RT mah teu milu. Eta RT. Baru jadi RT saja Bu repot, apalagi jadi RW, jadi lurah, kepala desa, bupati, camat, presiden. Jokowi teh keur lieureun ayeuna teh. Lieureun Bu. Capek Jokowi teh. Kula apal Jokowi capek? Apal nyaho sabab masih keluarga. Nah, kalakah nyengir aing mah. Atuh eta Jokowi keur ka Istana Bogor kula mah asup ka ruangan Jokowi. Buarang asup eta Jokowi langsung nangtung cek Jokowi keluarga aing di aku keluarga cek teh ngusir eta mah aing sugan di aku keluarga padahal mangusir dengekeun ceuk Pak Jokowi teh lieureun ayeuna gara-gara corona coba ayeuna ekonomi hampir amblas Indonesia Pak nepi ka nu usaha loba nu gulung tikar betul. Nu tani nepi ka hese ngajual hasil tanina gara-gara corona betul. Tukang dagang hese ngajual hasil dagangan gara-gara corona betul. Nepi ka di kula mah bupa tukang ojek hese neangan penumpang gara-gara corona betul. Jangankan tukang ojek petani pedagang bupa kiai ajengan loba nu bangkrut. Gara-gara corona haram jadah eta corona tah.
atuh heueuh kula tah bulan Rajab tahun kamari eta mulud 100 panggung batal total pamajikan kula nepi ka begang aja atuh kula teh ka mana-mana menjedog di imah corona negatif pamajikan positif alhamdulillah boga budak aja hasil corona dengekeun ieu punya jabatan tinggi belum tentu mulia tanpa agama. Harta loba belum tentu mulia tanpa agama. Bahkan jenting kiai ajengan ari agamana teu bener, ngajalankeun agamana teu bener, akhlakna teu bener, belum tentu mulia dan bahagia, bahkan belum tentu bahagia pu Pak. Dengekeun cantang tuh jadi kiai ge senang bahagia belum tentu Pak. Kula ieu ibu bapa mah ieu unggal peuting sare jeung keluarga jeung pamajikan jeung salaki di imah jeung anak balak kecerakan nonton Ikatan Cinta di imah teh aja. Kula mah boro-boro ti mimiti mulut nepi ka ayeuna ngacaprak unggal peuting di lembur batur. Ka dieu ngaji alhamdulillah ieu mustamina loba disambut ku para guru-guru, dijemput ku para pamuda di ditu alhamdulillah mobil ge langsung turun di dieu. Kula ngaji ka daerah Jatiluhur Purwakarta tepi kana tungtung mobil sugan teh nepi kalau kasih acara kudu naik parahu nyebrang waduk teh di seberangan di ditu mah waduk Jatiluhur Cirata. Tapi karena tungtung waduk sugan teh kula nepi kalau kasih acara kudu naik deui ojek eta 20 kilo naik ojek na oge. Jabat jalan leutik batu terjal buara radang pinuh ku lumpur doang urut hujan eta sapatu hideung menang nyembir kinclong jadi coklat Pak. Sajam satengah perjalanan eta handap jurang luhur gunung eta kula penting-penting aprak-aprakan di leuweung coba. Eta bu kula naik ojek leungeun kula nyekel lain karena cangkeng tukang ojek ieu karena beuheung tukang ojek siang ngebut cekek waing hitung-hitung rem tangan beres acara bu beres datang teh ka acara alhamdulillah semangat eta kula ngaji di acara nepi ka 2 jam leuwih eta ngaji sabab di hareupna teh parawan doang di dieu mah moal lila ngaji nini di hareupna oge eta beres ngaji Pak jam 12 ngaran age ngaji di kampung di lembur sagala dibahankeun Bu dina ojek teh nalahunan kuat kamu cungul kardus teh keluhur Bu sagala aya ranginang papais wajit dodol bolu aya belah dieu caus saturuy belah dieu kotok hirup na jero kardus ditololkeun eta aing na ojek kuat ka kieu heserek ngap-ngapan acan Gusti aing resiko jadi mubalik jadi kiai kasiksa ku berkat aek dipikeun nyaah ieu teh menang mere panitia kaut kakak pencet eta beuteung eta bener barang motor nanjak bubeuratkeun meureunan eta motor pas turun remna blong motor ngajumpalik tukang ojek nyusruk ngahantem tunggul kalapa teuing hirup teuing pae aing ngajengkang amplop hiber aing ranginang bubuk cau aduh acak-acakan kotok ngapung deui eta kula penting-penting udag-udag kotok untung teu disangka rampok maling oge ya Allah ya resiko jadi mubalik Bu Pak cantang teu senang Gusti nu Agung percaya apa henteu henteu nah atuh dia make ngadengekeun teu percaya mah make didengekeun teu percaya mah atuh. Lalu ibu bapak siapa orang yang bahagia? Kalau orang kaya pejabat kiai belum tentu bahagia, belum tentu senang. Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, apa kata Nabi? Hei sahabat, ala adullukum bi khairi amalikum. Akankah kalian aku beritahukan satu amal yang lebih berharga daripada amal-amal kalian? Wa azkakum inda malikikum, lebih mensucikan daripada harta-harta kalian. Wa arfa'i hali darajatikum, lebih mengangkat harkat martabat kalian semuanya. Wa khairul lakum min anfaqiz zahab wal warad, lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Bahkan wa khairul lakum min alqaw aduwakum fadribu raqabakum wa yadribuna raqabakum, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Apa itu ya Rasulullah? Afdaluhu lisanun zakirun, lidah yang selalu basah zikir kepada Allah, hatinya yang selalu mementingkan zikir, yang selalu mementingkan agama Allah. 2, bangun akhlak dina agama. Terus ya, terus ngaji terus nepi ka jam sabaraha jam 11:30 ieu.
Tilu, aya akhlak Kanjeng Nabi dalam berkeluarga. Ketika akhlak dalam agama terbangun, akhlak pribadinya baik, maka akan terbangun akhlak dalam keluarga. Bu, lihat Bu, Siti Khadijah dan baginda Nabi kehidupannya begitu sangat harmonis Bu. Siti Khadijah mah manja ka Kanjeng Nabi tete siga ibu-ibu orang Pasir Huni. Manja Siti Khadijah. Satu hari Pak punya apel satu. Eta apel dimakan ku Siti Khadijah krek-krek beak sapotong. Kanjeng Nabi datang diasongkeun ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Ada apa Humairah? Iya apel sapotong deui mangga tuang ku salira. Hebatnya Rasulullah dibawa itu apel dan lucunya baginda Rasulullah digigit itu apel pas bekas gigitan Siti Khadijah. Bapak gejeng ibu rumah tangga hayang harmonis kudu siga Siti Khadijah dahar teh babarengan ulah keur panganten anyar doang dia mah. Panganten anyar masalah ki siga raja bener Pak. Oh rek ka dapur ge dicaram ku pamajikan rek ka mana? Rek ka dapur ulah bau acep. Bau haseup ge nepi ka bau acep Bu Pak. Karasa kukula keur mimiti nikah jeung permaisuri pan kitu baheula. Arek keluar imah aya perlu jeung pamajikan duaan hujan gede eta aya payung dua da payung tembung hiji ewang hayang satu payung berdua nepi ka muntang pamajikan kana leungeun tepi jalan leutik gedeblug labu bis tuh cik teh nepi ka sararwek eta kancing baju pamajikan kalalepasan kancing naon sia teh encing encot kancing lesot ge encing encot dengekeun keur panganten anyar euceuk salaki hayang dahar sangu saboboko disadiakeun hayang sayur asem samangkok disadiakeun hayang lalap jengkol jeung peuteuy disadiakeun hayang ikan asin lauk japuhna disadiakeun hayang peda dipangmeuleumkeun nya kitu deui eta salaki teh hayang sambal dipangulekeun bahkan teu katinggaleun kobokan jeung serbet lapnya juga disadiakeun keur panganten. Tapi delek ku sararea 10 bulan 1 tahun kemudian mimiti leungit kobokan nyengir dari masa sih ya cek salaki nama kobokannya mana malah sia kobokan kos panganten anyar bae peperkeun we kana cokor ngarah loba buluan sia ya Allah lihat Pak baginda Nabi dalam keluarga Bu nepi ka apel hiji duaan dimakan babarengan. Makanya aku ibu-ibu amalkeun Bu. Beres ngaji malam ini besok ibu beli apel hiji ewang. Dahar ku ibu beak sapotong salaki datang asongkeun ka salaki Kang. Aya naon sia Kang-kangan? Iya apel urut mah sapotong deui terus kumaha sapotong deui hakan ku sia. Eta kira-kira ditarima moal. Ditarima moal. Oh kula yakin ditarima mangan diputer-puter hula dikilir-kilir hula tah disopak dikeurut urut ngagegel ibuna disangka rabies bahkan Bu Pak hebatnya baginda Rasulullah Pak ketika Rasulullah sedang duduk ini akhlak dalam keluarga tiba-tiba datanglah Sayyidina Khadijah eta Siti Khadijah dipanggil ku Kanjeng Rasul hei Humairah ka dieu eta Siti Khadijah Pak Bu disimpan di atas pangkuan Rasulullah di atas paha Rasulullah baginda Rasulullah di belakang Siti Khadijah di depan di belakang dan didekap dari belakangku Kanjeng Nabi romantis kemudian kepala Siti Khadijah ditempelkan di atas paha Rasulullah diusap rambutnya bari pangmacakeun Al-Qur'an romantis saya mau tanya Bu Ibu ada ya keneh aya ieu teh Ibu kira-kira anu geus rumah tangga puluhan tahun jeung salaki pernah teu dikitukeun ku salaki pernah teu dilahun ku salaki diusap rambutna bari pangmacakeun Qur'an pernah henteu lain henteu moal dia tong diarep-arep ka nyeri-nyeri hate eta Bu Kanjeng Nabi keur ngalahun keur ngagendong Siti Khadijah tiba-tiba datanglah Sayyidina Umar bin Al-Khattab apa kata Sayyidina Umar ya Rasulullah indah sekali akhlakmu terhadap istrimu ya Rasulullah kami pun para sahabat tidak bisa mengikutinya ya Rasulullah belum pernah melaksanakannya ya Rasulullah tapi engkau begitu indah akhlak terhadap istrinya apa kata Nabi hedengekeun Umar
Lamun dia hayang apal amal nuker dipigawe ku kami ayeuna, Allah bakal ngahampura karena dosa-dosa kami saberat pamajikan anu aya dina lahunan kami, pamajikan anu aya dina gendongan kami. Maka naik ka bapak-bapak Pak nu boga pamajikan gendut montok tongsok dihina Pak. Aset itu teh aset Pak, aset berharga investasi akhirat Pak. Semakin montok pamajikan bapak, semakin bertambah kiloan istri bapak, maka akan semakin bertambah dosa-dosa bapak nu bakal dihampura ku Allah asal kuat mangkuna we. Makana ka ibu-ibu ya ibu-ibu nu mararontok ayeuna mah sing pede, self confident tong leutik hate. Ulah kalakah darariet siga dikula di Bogor ibu-ibu teh kalakah darariet. Ngahakana oge lain ayeuna kejo lain buah-buahan. Kunaon sia teu ngahakan kejo kala buah-buahan keur diet. Ngadah naon diet teh nyaeta ngalingitkeun lemak-lemak dina tubuh ngadah teu gendut hayang kuru ieu teh hayang langsing cenah. Emangna cek teh lamun ayeuna ngadahar buah-buahan mantak kuru kana awak nya cek sacek dokter bohong wadul sia. Wadul kumaha atuh deuleu ku dia kingkong gajah ngahakan buah-buahan mararontok eta. Iya, kula mah ngabejaan ka ibu-ibu di dieu nya. Ibu anu montok lamun hayang kuru, hayang begang, hayang ayeuna diet gampang carana, lemakna laleungitan gampang. Mandina make sunlight. Nyaho teu sunlight? Heuh sunlight. Kenapa pakai sunlight? Sebab sunlight itu membasmi lemak yang membandel. Aing jadi iklan kieu ngaji. Dengekeun ibu bapak. Makana ibu-ibu nu montok ayeuna masing pede tong leutik hate salaki keur diuk-diukan we kadinya potong-potong. Atuh ngaha jadi titama iraha boat. Ya Allah, 3 akhlak dalam keluarga. 4 ada akhlak sesama umat manusia. Maka di sini Bu, mari kita tauladani akhlak Rasulullah serta membangun ukhuwah Islamiyah. Karena sehebat apapun kita dengan Allah, rajin sholatna, rajin ngajina, tahajud berang peting, tadarus teureun-eureun, unggal poe hatam Quran. Tetapi ketika goreng jeung tatangga bermusuhan dengan manusia, naudzubillah amal urang belum tentu nepi ka Allah. Sabab jeung jelemana teu akur. Makana kade ibu bapak sekalian, jangan sampai kita ruksak amal kita gara-gara pilkades. Betul, beda pilihan silahkan, karena itu wajar beda pilihan mah, tapi ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya. Betul, ulah nepi ka amal ibadah urang anu geus dibangun puluhan tahun, ngaji urang, salat urang hancur beak gara-gara pilkades sapoe. Mudah-mudahan sing tambah berkah aman amin. Iya ibu bapak, cek Kanjeng Nabi ye pan aya nu ngaranna jalma muflis, nyaho muflis henteu. Muflis teh bangkrut. Makana mun aya jalma ngaranna mang muflis berarti mang bangkrut eta ngaranna. Kanjeng Nabi kumpul jeung sahabat, nanya ka sahabat, hai para sahabat, atadruna mal muflis? Nah dia nyaho saha jalma nu muflis nu bangkrut teh? Cek sahabat, ya Rasulullah, al muflisu minna man la dirhamalah. Orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai harta, yang hidupnya miskin, usahanya gulung tikar. Itulah orang-orang yang bangkrut ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Dengekeun sahabat, nu bangkrut mah lain nu kitu. Mana ya Rasulullah? Innal muflisa min ummati yati yaumul kiamah. Jalma nu bangkrut mah nyaeta eta jalma ke datang di poe kiamat, mawa amal salatna, mawa amal ibadahna, mawa amal zakatna, tapi wa qad syatama hadza. Eta jalma keur di alam dunyana pernah nganyeri tatanggana, pernah ngagogoreng tatanggana, pernah mencaci maki orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah menyebarkan hadisul kizbi, berita-berita bohong. Maka cek Kanjeng Nabi, amal kahadian eta jalma ku Allah dipindahkeun ka jalma nu dicaci, dimaki, dihinana. Dan ketika amal kebaikannya telah habis, dosa-dosa jalma nu dihina, dicaci, dimakina dipindahkeun ku Allah ka eta jelema. Naudzubillahi min. Makana awas ibu bapak, hati-hati bangun akhlak dengan sesama umat manusia. Sebab urang moal bisa hirup sorangan, cung saha di dieu nu bisa hirup sorangan ngacung dia. Aya wah
eta baju nu dipake ku ibu, tiung nu dipake ku ibu, eta teh lain ladang ibu sorangan betul. Teu bisa hirup sorangan, sababaraha leungeun, dabahana tadina tina naon eta teh? Tina benang, dibawa ke tekstil jadi kain, dibawa ke konveksi, kemudian dibawa ke toko dijual, sababaraha leungeun betul. Ikan asin Bu, tahu asin peda? Eta asin peda pajapuh di laut nama putih. Tapi kenapa pas kita makan jadi hitam, jadi kuning, jadi merah? Kenapa? Karena itu sudah terlalu banyak kokon saudara-saudara. Geus loba teuing leuh. Makana urang moal bisa hirup sora. Kulantaran teu bisa hirup sorangan maka ulah sok mawa karep sora. Makana Pak Kiai, Pak DKM, Pak Ustad, Pak Lurah, lamun aya jelema nu hirupna sok mawa karep sorangan, dinasehatan kumaha saya, dicaram kumaha saya, dipapatahan kumaha saya, latan ngaji mah ngaji we tan sing bener tan tong sok sindir sampir tan panas kana ceuli aing tan. Aya nu kitu aya. Saya rek salat rek henteu kumaha saya we tan rek mulu-mulu dan rek henteu rek milu rajaban rek teu kudu maksa tan. Aing rek iuran mulu dan rek henteu tantong pampaksa tan kumaha saya we tan Islam teu maksa ieu tan. Allahu Akbar. Saya rek judi rek henteu duit-duit saya rek abok rek henteu nu abok saya nu teler saya kumaha saya we tan. Dengekeun mun aya jalma nu hirupna model kitu kumaha saya, dititah kumaha saya, dinasehatan kumaha saya, diajak muludan kumaha saya, diajak ke masjid kumaha saya, dengekeun ku sararea. Lamun engke manehna paeh antepkeun cenah kumaha dia bae. Antepkeun tong diuruskeun, mandi ku saya. Mungkusna ku saya. Salat tong disolatan, antepkeun bae. Ka kuburan ge tong diantirkeun cenah ajol-ajolan sorangan. Bisa moal? Bisa moal? Moal, makana urang teu bisa hirup sorangan betul. Komo Bu hirup jeung tatangga, lah sakumaha urang hebatna gagahna tetep butuh ku tatangga betul. Oh kagak bisa Pak Ustad, Pak Kiai, saya mah atuh hebat. Hebat bagaimana? Anak saya 4 Pak Ustad. Terus kumaha? Oh anak saya mah ayeuna teh Pak Ustad geus jadi jelema. Hor ari kamari jadi naon tuh kerak jadi jelema ayeuna? Maksudna anak ulama jalmana jalma araraya Pak Ustad heudan eueuh mah jurig seteh tuh. Maksudna Pak Ustad ceuma Pak Ustad yang pertama anak yang pertama sekarang tuh jadi jenderal, kepala kepolisian. Di mana tugasnya? Di Jakarta dong Pak Ustad, hebat. Ari ibu cicingna di mana? Ya ibu mah di Cikeusal. Tong sombong, imahna peting-peting, imah dia peting-peting kadatangan ku rampok, ku maling, jajeritan, gogoakan. Siapa yang paling dahulu datang nyamperkeun nyalametkeun nulungan saha? Saha? Tatangga. Pak Ustad, anak saya yang kedua mah Pak Ustad sekarang tuh jadi dokter kepala rumah sakit. Hebat Pak Ustad kepala rumah sakit. Eta mah tukang nojosan jelema Pak Ustad. Dokter, di mana tugasna? Di Bandung, tong sombong. Ibu peting-peting kacai jalana leueur licin ti Soledad gedeblug labu huluna ti dagor kana tembok bencanur getihan ajol-ajolan nepi ka ayeuna gogoakan. Siapa nu pangheulana datang ngagarotong mawa ka puskesmas ngumpul ngadiung nulungan saha? Tatangga. Pak Ustad, anak saya yang ketiga mah Pak Ustad hebat. Kenapa? Jadi kepala pemadam kebakaran. Kepala na eta mah Pak Ustad PNS. Di mana tugasna? Di Sukabumi Pak Ustad hebat. Tong sombong, kompor gas dirompok urang ngabeledug kahuruan. Saha nu pangheulana datang abring-abringan mamawa ember mawa cai saha? Tatangga. Pak Ustad, anak saya yang keempat Pak Ustad itu mah jadi atlet Pak Ustad, pinter lompatna, jago ngudag bolana, ngejar bolana teh pinter Pak Ustad, hebat. Sekarang teh disewa ku Persib, sekali disewa ku Persib teh 150 juta, hebat eta mah Pak Ustad, pinter ngudag bolana. Tong sombong, ibu bapak peting-peting hadir ke pengajian, balik di pengajian dikejar-kejar, diudag-udag ku anjing. Saha nu pangheulana ngudag saha? Anjing eta mah atuh teh maknya tatangga. Nah orang dieu tatangga diakurkeun jeung anjing. Meuni tega aing eta mah anjing nu panghelangan ngudag mah. Jadi ibu nu kaopat bangun akhlak sesama umat manusia. Satu lagi tapi telah larut malam.
hampura hengkewe ulang tuluikeun ieu mah kula mah da ka dieu lain ngaji mah ampun paralun loba guru-guru urang di dieu kula mah silaturahmi bae da ari guru pokok kiai pokok mah guru-guru urang kiai-kiai urang anu ngajar urang sapopoe eta kiai-kiai pokok lamun dina dahareun mah makanan urang sapopoe teh naon Bu makanan pokok urang sapopoe naon lain nasi mah urang Jakarta urang mah naon jelema urang mah eueuh lain kejo pan kula nanya nage urang naon kejo berarti sia teh remeh doang beureunan aya remeh di tariung tuh cek kuring ge beuki peuting beuki ngaco ieu ngaji nu hadir jadi remeh doang ieu makanan urang pokok sapopoe make kejo tah eta ibaratna guru urang kiai urang sapopoe sabab biasa kapanggih kula mah lain makanan pokok makanan tambahan mun diibaratkeun mah ngabaso ari ngabaso tiap poe apa henteu tiap waktu apa henteu sakasampeurna iraha bae beda jeung makanan pokok Bu makana Bu sakumaha ngeunahna baso jangan sampai kita terpedaya oleh nikmatnya baso karena pasti akan kembali kepada makanan pokok jadi kula mah ieu ngabaso ibaratna makana hampura Pak beusing ayeuna ieu ngajina ngomongna asin teuing hasem teuing lada teuing loba teuing bumbuna hampura da ieu mah keur naon keur ngaji ijem mana basona eueuh cenah keur ngabaso eueuh teu kadeuleu baso geus amoal nyambung mun dituluikeun ieu ngaji mudah-mudahan sing berkah sadayana semuanya ada dalam rahmat ridho Allah ieu panitia ieu kampung Pasir Huni semakin diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala cakakak enteupna upi piit nyangsangna kawat ka panitia kula rek uih omat gerasa diakeun berkatna walampu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.